Rukun Islam ya sabaraha? 5. Pinter hiji. 5. Naik haji. Naik haji kemana naik haji? Sekolah ditambah dari 100.000. Oke iya, cicing tak ya mah belikan karena gunting kukunya. Kukunya hari dulu. Saya kesedihan aja. Geus nyeri itu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Cik ditutup ehona. Sallu ala Nabi Muhammad. Araya. Ibu-ibu ayah. Punya raya. Musila. Menunutan. Untuk doa artos. Parawan ayah. Nini, aki-aki, anak, muda, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare ngalana di barasehan, duka taruluh, duka naruntut sarare, nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Wios ibu sakali deui. Karena jima ibu tong ningalikeun bingungnya, mun jiga nu galau ieu mah. Nuju ngaos mah leungitkeun susah, leungitkeun kabingung, keur ngaji mah kudu loba sedekah. Daun awi, daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga nu ngajawab salam ibu bapak urang teja mulia sing jara di ahli surga. Ya Rabbal Alamin. Malam Jumaah, malam yang penuh berkah. Sateacana urang mau sholawat heula. Mau sholawat ibu apalagi dina wengi Jumaah. Kantenan dugikeun ka tiasa mau sholawat sampai ka 80 kali. Samanina marrah fi kulli lailatul Jum'ah, maka gufiro dulu babu samanina amma bakal dihampura dosa 80 tahun. Tunggu ka amin dan cara-cara oge. Insyaallah. Bilih tebih teuing, bilih capek teuing 80 kali. Ibu mau sholawat sekali ke Kanjeng Nabi dipasihan 10 rahmat ku Allah. 10 kali mau sholawat 100 rahmat dipasihan. 100 kali mau sholawat makin seueur 1000 rahmat ku Allah dipasihkeun. Siap sholawat heula? Mungkin upami Bu Haji panangan tos kaluhur neme ditepakannya. Da acan kaluhur mah panangan Bu Haji tong wakan nepakan. Sholatullah diodah kaluarkeun sorana ala toha Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin ieu bapak nu dipayun hirup tadi hirup bapak sorana kaluarkeunnya tong asa-asa sareng Nabi bapak keluarkan soal tenar so bih puguh itu katingali berarti bapak teh hirupna mun bade maot sakali itu. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah
lamun ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek komo bari tibra sare bisi digonol ku kelong selamat deui salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah hirup loba nyeri salat batua tung-tung ngawungkul we hirup loba nyeri hate komo lamun teka bagi BLT nu disalahkeun bapak RT macarkeun teh goreng ieu korban ukul juga salatullah salam nyuwat ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah teja mulia mugi berkah teja mulia mugi salamatkan ibu bapak mugi sehatkan tidak lain mugi terlibat salatullah salamullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah iya sadaya jamaah doa mugi ijabah sing sareng angkat jalan ka Mekah sareng Madinah salatullah salamullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah lutatane mugi hasilkeun anu dagang mugi untungkeun anu cager mugi cagerkeun anu geuring mugi damangkeun salatullah salamullah sadayana barokah Tuhan salatullah salamullah ala yasin habibillah bapak lurah sareng ibu lurah mugi-mugi tapi barokah kukumpulna ieu jamaah ibadah
kali sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah, muasir mukadimah muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala, hamdan wa syukran lillah. Yuk urang sani-sani bacakan kalimat hamdalah babarengan alhamdulillah, sing kompak alhamdulillah. Salawat salam kajunjunan urang sadaya baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah kuawasan salawatan, mudah-mudahan urang teja mulia jamaah nu hadir dina ieu patempatan di yaumul kiamah sasarengan di syafaatan. Bacakeun shalawatna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bingah dina hati sanubari abdi tebih-tebih abdi angkat teh ti Jatisari tadi teh ti Karawang teras ka Subang ka Purwadadi. Tepang sareng jamaah urang teja mulia nu hadirna ge aya aki-aki aya nini aya pemuda aya pamudi aya para ulama sareng para kiai. Ngan ieu panggung manikeun abdi mah sababadag teuing tapi aneh dina meja eueuh cai kok. Mugi-mugi sadayana jalmi nu hadir dina ieu wengi, mugi-mugi sadayana para pemuda, para pamudi, pemain inti ngaji aki-aki teu diwilah-wilah yakin sadayana sing payu sumungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jara di ahli sawargi. Ya robbal ya bapak-bapak triometik mutiluan kita tadi beli ngicep-ngicep melong abdi bogo bapak abdi ayo bapak biasana sok ningali dina HP panjen teh Pak ayo asli na ieu teh orang Pangandaran Pak abdi mah kalau teh caket 3 kilo mata abdi mah pas sareng nyirorok idul ge ka kapiua alhamdulillah. Bingah nu taya hinggana tepang sareng sadaya jamaah urang desa teh Jamul ya nu hadirna rupa-rupa jumlahna langkung ti 2 di antara nu hadirna ibu-ibu jeung bapak para pamudi sareng para pemuda aya para kiai sareng para ulama. Hei mang nu dagang nu duaan hei kudu topi hei mang hei nu dagang kadi berasa kenal kadi mang kadi mang kudu topi kadi naik kamu bro dia mang cici sakit deh kita kan apa kene aku haji mau buat aku sok dengan sila cici nah aku dari di Cinogo di Cinogo dan mudah-mudahan di panggung mesin kayu jualan tehnya itu sabarahaan gitu itu hah 10 ribuan cok mudah-mudahan kayak cici malahnya kita beli pertanyaan gitu beli masa terus nikah aja kan atau ibu ieu teh penting-penting sok jualan demi naon ieu teh demi anak istri aku nu bangga nu boga salaki siga kieu berarti ieu teh gede tanggung jawab mata eceuk lamun neangan pisalakieun sok tah budak ibu lamun rek neangan pijodoeun sing menangkeun salaki anu gede kan kanyaah jeung gede tanggung jawab jadi suami kagak tanggung jawab ibu boga salaki nu gede tanggung jawab nah omat salaki teh sing loba dicintai we dicium make di dia diciuman dicintai aja kecing boga aja bakal payu aku pun sih Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ieu sia nu dagang borno kieu teh anu mudah-mudahan sing ditampi iman Islam. Apa deh mawat moal? Senang garmer. Ada tadi kita lain lembur AA alam dunia mah sanes lembur AA. Lembur A mah di alam akhirat berarti ate satu saat bakal naon?
Iya. Bakal maut, jadi kakek maut. Kakek. Sok atuh ayeuna. Bapak matur. Saya nggak gotong. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi sehari kapan ningali kami ieu. Cik. Pokoknya mau menggairahkan suasana jadi sedekah ka sarerea. Bu, siriknya. Itu kan ieu. Hatur nuhun kami khusus supaya dibanggakeun kasepuhan pupuh lemur papayun masyarakat pemimpin desa Teja Mulia Bapak Kepala Desa teh mana? Oh kirang sehat doakeun mudah-mudahan tadi pengosan sholawat sifa sing nabi sehatkeun nya Paku teh di dieu bahasana ku apa lurah mudah-mudahan Paku enggal disehatkeun panyawatna diangkat deui ku Allah digentos deui ku kasehatan ibu puutang gitu panjang sangai sampun masyaallah orangnya cantik ibu geda alhamdulillah jamaah ge gareulis saware tapi mau ibu pupu atuh dak nemean dia ceramah teh dia rumpu aki-aki aduh terbentuk kayak ieu hiji beli topi Boleh. jelas terus ibu lami-laminya nah di Teja Mulia ge sok aya ieu pangaosanna biasa sok aya rutina di dieu tara aya marhaban ya sholawatan ya yasinan ya mun malam Jumat sok aya yasinan ya tahlilan di Teja Mulia mun aya nu maraot sok tarahlil atau bisa nu maraot tuh maknya nu maraot tarahlil aliran sesat berarti nu maraot tarahlil ayo hirup mudun jadi kantong di paroman ini gak akang kene sok nicatnya teh curug gitu tak kenyot saerekna ya rokok akang teh mau ikut ke abdi tuh nu meuli rokok akang sok gerak mengenyot akang nu batu akang nu kabesekan akang nu gering nu pae perhatikan tong turun akang si tuluy udun sapae hidup mudun kode khusus ada ibu numatan ngeungkeun kalam dunia upami tos aya aranjeuna di dieu seueur keneh alhamdulillah aya para kiai sareng para ula anu nyaangkan ku ilmu na ka urang sadayana alhamdulillah para kiai para ulama di Teja Mulia seueur kompak di payunan urang sadayana mudah-mudahan doakeun para ulama para ajengan para asatid para asatidah sing sarehat parang jamin suana amin amin atuh geuning amin jika nu keheul ka ajengan ya ibu presiden mah Jokowi acan lungsur ayeuna can beres jadi presiden mah sudah banyak orang yang ingin mencalonkan menjadi presiden gubernur tu can turun can sehat jabatanana geus loba jalmi nu hayang nyalonkeun jadi gubernur tapi lamun di Teja Mulia geus teu aya ulama sanggupkeun moal bapak ieu jadi ulama sanggupkeun moal si bapak ieu jadi kiai moal makanan dari mana kiai ngantunkeun ti payung bios bapak eta we sallallahu alaihi Muhammad sok ayeuna ibu moal aya bapak-bapak ieu teh tiluan di payun kersana jadi kiai atau bapak teh jadi kiai anak bapak sih jadi ustad anak bapak sih jadi kiai tong ka amin pasantrenkeun heula ieu mah amin ari budak teh dipasantrenkeun majar kote cenah budak dipasantrenkeun mah sok kudu atuh wios da para kiai ku pak ustad tadi kali abdi biasa kieu teh modalna buduk heula mata aya nama ibu sok seueur ustad bu bunga geuning ka ustad ibu atuh keun be keceun ka buduk-buduk oge baro aku buduk bodoh
Bu, Ibu, tampilan Ustad, tampilan ajengan beda tampilan jeung Pak RT. Aya di dia Pak RT. Mau mana Pak RT? Tuh kan Ibu. Asli ayeuna RT, mata jauh tina ngaran Bu. RT ripuh teu pupuh. Nah Pak RT, RW ripuh wae. Sangsara balangsa ketempuhan menjadi RT. Ketika aya dana bantuan BLT turun jang warga nu ketempuhan ngabagikeun saha? RT. Tapi lamun aya tantangan nu teu kabereng nu disalahkeun saha? RT. Itu Pak RT. Teh anu geus jadi presiden RT rek diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Makana Pak RT mani gede-gede ustad. Tingali Pak Ustad batu kori nu tadi sorban HD sarung BHS. Ai RT gajah depan. Di mana aku sudah eta ustad gerindahan usaha gawe ka masjid berjamaah gawe nguruk santri eta sarungna meuli BHS pamerin di nu maot teu mata sok dipake ngaberjamaah imam subuh teh di abdi masuk ngajungjuringan mata di panganan mah ecet teu saeutik seueur kiai jujur sekali maneh eta kan kiai kucurin tadi si ibu kakek ikut wudu cenah urang teh jamu yang punten ibu imam yang gede rupiah ya kan bisa sarokan ka kiai ikut juri ka ustaz ikut wudu Allahumma sholli wa sallim wa barik bapak teh kenging Allahok wae bapak mau menuju nu galau tanya teh dia punten Bu salaki teh nasihat motivasi kami semangat itu geus dibere motivasi letoy wae salaki teh sing memang dibere semangat lain susu bapak susu saya memajikan bapak ieu silakan beliau di halaman bapak Turki kan kapital sallallahu Nabi Muhammad wasallam jamaah sadayana hadirin rahimakumullah aat ieu pesantren pesantren mana oh alhamdulillah teh mudah-mudahan sing jadi kiai nya keur bae kudu kogejang lama abdi di pesantren tahun 83 ibu 85 gitu nya pokoknya mah ngalaman di Rorompok dasarkan tenan kaupun bapak gaduh lembaga buduk berlama kudu teh canai apotek langkah keneh dokter sok kieu manila deui udang-daunan gitu nya aya tatangga pesantren emut ibu tukang nguobaran buduk make jam jawokan bukti lalang aya kodok di kalian buduk teu kapalang mending porok sakalian tapi alhamdulillah ladang buduk teh bisa tepang sareng urang teh jamul ya pokona macam hidup buduk Bu gimana kalau ngajina urang singkatnya padat melekat nu penting tong hilap engke balik mawa duit oh itu mah kana berkat meunang ilmu anu manfaat ibu bapak hadirin rahimakumullah abdi bade ningali heula judul ieu teh pareresan ari pareresan teh naon ceuk tutup tahun ulang tahun milad atulahnya milang kala halus apalan siang milang kala desa Tijamulya Rempug tuh keciri gitu oi teuing Rempug Cukung sauyunan sabobot sapihanean intina mah kecayuk aya mah urang teh Jamulya si mun dina rumah tangga masih runtut raut sauyunan gitunya naon teh seueur bahasa Dayak nama ringan sama dijingjing berat sama dipikul bersatu kita teguh bercerai kawin lagi setuju ya kan kawin deh kata saya sampai mapan kali apa tapi mereka gagal fokus karena kita ngijak-ngijak setiap abdi ngalir berseri wae lumayannya banyak dengan ibu beli skill Bu ikhlas ibu
dipaksa ku bapakku, diburuhan ku bapakku, kanu naik mobil ecek dari rombongan di bensinan kuku, budak ecek kita tadi jalan di jajanan. Apakah ibu kapaksa? Dipaksa? Insya Allah semua kuku nu hadir ka dieu paku nu arakat ka dieu jemaah tanpa ada paksaan, teu dipaksa, teu kapaksa, tapi kabeh oge maksa. Betul? Abdi ge ibu maksakeun ka dieu meuni capek. Yeu ceramah teh asa nu rek ngajuruk ke sangka luar. Tapi keuneu lah geus oge da engke ku ibu balik bakal dibahanan, dibarokahan dan lain dibayar. Keun bae teh dibayar oge lah, nu penting mah balik menang amal. Siapa mah kana ampun dirimeuk. Muhun, apa mangeureun maot karek mawa amplopnya. Abah aya nu maot di dieu nyana amplop teu. Nu nyana mobil aya. Berarti dunia mah ditinggalkeun. Engke abah nu bakal dicana ku abah maot bukanlah harta, bukanlah intan emas dan permata, pamajikan abah yang moal dibawa, nu bakal dicana maot ku abah, nu bakal dicana maot ku akak. Eueuh deui berarti amal soleh. amal urang. Kapan nu maot na oge urang deui. Ari amal teh tarik di kemanakeun? Geuning balik kalah membawa nu soleh. Soleh teh hayang bawaan cicing. Engke soleh teh ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" Soleh ngajawab, "Kamu nanya." Tapi soleh ngajawab, cek malaikat, "Man rabbuka?" Kamu bertanya-tanya. Salam soleh balikna maut teh bawa amal. Ka mana amalna? Dibawa ku tukang boronong. Mau dicanak mah amal baru maut ge nu mautna soleh mau dibawa ge amal soleh. Makana ayeuna ka dieu sanajan bari jualan tetap niat yang dalam hati untuk ibadah. Kau sholat ki satu aja. Siang malaikat injrok ieu teu nganonoho ieu. Awas ibu kita tuh can salat ki sakiti. Balik di dieu teh tong alat berasa engang tepan heula. Da malaikat mah ibu tos ngadodoho. Ajal ibu teu aya tempo, sok ngageureuteung, bahkan urang kadang sok dipoho-poho. Engke kumaha lamun ibu can salat isya kaburu datang malaikat ajal ieu nyabut nyawa malaikat munkar nakir naros ka ibu. Man robuka gebeg ibu luas. Ieu meureun disebut maot teh mangkani can salat isya. Ibu rek nyaring teu bisa nyaring kurat jeung kayakinan ibu beuki yakin meureun ieu malaikat teh mimihan. Ari pas teh bontak ternyata kabawa mimpi lain malaikat salah di luhureun. Dasar ayeuna kabawa mimpi salah kupingan ibu mandro buka padahal salah imam makrok buka. Sallallahu Nabi Muhammad. Intina ibuku sareng bapakku sareng sarena warga urang teh Jamul. Ya, pada malam ini syukuran ka Allah. Teh Jamul ya sudah berdiri ngadegna ieu desa teh sabaraha tahun leumina? 90 tahun Bu ieu. Karapalun. Cok. Teuing lahirna tahun sabaraha ieu desa teh? 67. Berarti 90 tahun mah? 67 tahun. Emang berarti apa? Asli urang dia apa? Asli gaduh istri. Putra sabariji? 3. Pernah ngalahirkeun? Teu, nu ngalahirkeun mah saha? Ibuna. Pernah reunuh bapak? Teu, pernah ngareunuhan mah? 67 tahun usia desa teh Jamul. Wajarlah ibu kalau kurang jeung saguduna teh Jamul ya warga sadayana dipimpin ku ibukuuna, dipimpin ku bapakuna. Saja syukur ka Allah da urang teh ieu mungkin kelahiran indung bapak ibu, akik nini ibu, akik nini bapak asli kelahiran di teh Jamul. Mulai yang urang sadayana lamun daya indung bapak urang nu waktu baheula lahir di teh Jamul. Semakin lama semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya tahun, yakin desa bakal berubah. Desa teh moal anger wae, sarua we jeung umur ibu jeung umur bapak. Semakin bertambahnya usia, semakin larut ayeuna ibu ku kaayaan, yakin ibu ge sarua bakal berubah. Tingali salira Allah baheula mah teu kieu apa. Kasih ayeuna mah kasap.
kasep nu aya beki kasar ece beki kolot lain beki geulis nu kudu mah beki ku beki peot sih peot cenah pamajikan payudarana gini toyang di bawah nangkarak lah nampuyak dia ceklok nong di bawah ngarengkol keplok di bawah dompet dia salero di kenyot kalah nyelap na huntu kene apa hitung-hitung ada harga seurat we sallallahu Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad kumaha tanda syukur urang ayeuna waktu ayeuna bertambahna usia desa bertambahna umur urang sadayana yakin dan yakin ibu kudu gaduh keyakinan desa ieu lain lemur urang desa ieu lain lemur ibu jeung bapak tuh lemur nu asli kurang mah di alam akhirat maka urang dibere umur ku Allah dibere usia ku Allah yuk manfaatkan dengan bersyukur kepada Allah boga suku abah umat tong dilengkahkeun kana lain lengkahkeun suku kapan kemuskeun suku lain anak nana masalah ki odak yang boga leungeun tong dicabakeun kana lain cabakeun leungeun geus dikana nana deui wae boga soca tong ditingalikeun kana lain tingalieun soca bapak hidup di alam dunia kecurang hidup di alam dunia teh sing bisa ngaraksa kana panca indra ih kapan ieu kecil dibere sehat alhamdulillah syukur ka Allah urang tinguni angkat teh ieu dilengkahkeun sampean ditepatkeun panangan menuju kana tempat mangan mapai jalan sok bantuan nah hiriring mapai jalan Serta ngajugjug kahiji lambu lain itu so tau ya mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan teu karasa capena sabab make kendaraan rek naon eceuk jeung akang angkat kana pangaosan nu dipamrih karidoan tidak anu maaheman rejeung pangampura dosa nu karasa teu karasa yakin ibu jeung bapak ulah ayeuna ngabobodok diri semua insan yang bernyawa nu hadir dina ieu tempat ayeuna nu carana di bawah tenda termasuk ieu nu keur jualan ayeuna nu digiring abdi cicing mah ieu pasti kabeh oge jelema garaduh doh insyaallah dengan melangkahkan kaki dengan mengayunkan tangan ibu sekalipun ku bapakku jeung ku ibuku teu diburu kompak teu dihadiah tapi Allah geus nyadiakeun hadiah ti payun keneh ti heula keneh sebelum angkat ka dieu bapak sebelum edit ka dieu dosa mah ku Allah geus dihampura alhamdulillah bu hanya kau henteu ka dieu lengkah kana ngaji mah ibu bapak insyaallah jadi ibad lompangna jadi ibad kepatna ge jadi ibad nundutan cek saha nunutan jadi ibadah eta si abah ge meuli bedas di mana mah hadisna eta abah nunutan jadi ibadah ngan abdi yakin jeung penasaran abah hakun teh ka dibade naros ka abah geuning abah ayeuna waktu pangosan ayeuna di dieu di Teja Mulia eta tampilan meuli beda biasana abah lamun kana rutinan sok make sarung kali-kali jadi ayeuna mah abah ka dieu bade ningali mu bade goh geulis di Pangandaran eta abah meuli make celana panjang bari badag teuing di talian ku rapiah ibu-ibu negara rawul ini pararodis angkat karena pangosan rutinan biasana sok make sarung jeung samping kali-kali ayeuna mah geuning ka dieu bade ningali tepakan hadroh jeung geunyering eta nini meniningkah make celana leg teu ngingetkeun bitis geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoek ku anak kucing dikoek ku anak kucing tepakan atuh mih ngareunah cicing wae dikoek ku anak kucing eta nini make Gus dari langan ini yang jeung dilagurun ieu mah awas nu kira-kira ayeuna ngaran tepakan siapa saudara Nabi Muhammad bu ibu yuk ece ami barokah ieu lemur ami barokah ieu Teja Mulia jamaah nu hadir di dieu termasuk ibu-ibuna sing sarelehah urang mah
budak tukang aang nyalain aang haji aang suran. Jadi abdi mah kitu buku bunga poe Kamis teh ngalapring tatangga teh ka imah cenoneng. Tuluy dihareupeun imah cenoneng teh ala remol ala ripat saya berjanji. Aya kene di dieu kitu. Di teh mulia aya kene rasa saha. Awas sia mau barokah. Kalau mau barokah kamu kana rumah tangga ece rumah tangga jeung salaki hayang bahagia, hayang sakinah, eureunang transaksi ribawi, wasifah ayeuna eko haram. Sok tarimakeun we pamer ti salaki sanajan sareu. Aku cenah kabita ku ibuku. Karena buku mah geulis, pakuna kasep, duitna loba, atukeun bae ceuda rezeki mah teu saru. Oh, saroge ibu masih artos 5.000 sadinten cekap moal. Ridho henteu. 25.000 atuh aja sateureun mah moal. Mahilah beulikeun we kana kalender. Keune salaki sina ngadahar Agustus. Gampang kecemal, mama hayang susu tinyuk Januari. Mama, bapak teh hayang ngarokok derelekeun Februari. Mama, bapak teh hayang sayur leon salaki. Aduh dia ngatakeun teh ibu dunia teh perhiasan. Apa perhiasan dunia? Bukan berlian yang ibu pakai, bukan gelang nuker di ibu ayeuna dianggo, lain pongkolong anu gantung ku ece ayeuna dianggo dina beuheung, tapi adalah perhiasan dunia wanita soleh. Gelang nu dianggo ku ece mah ayeuna ngumpul dianggo teh ce, maot ti payun mah milik salaki. Mata ku baroga gelang berarudan. Porosotkeun geraja uang. Abdi mah asli patepikeun ka ayeuna ece teu boga gelang. Meureun cenah teu boga duit cek saha. Ayeuna giring menang 30 gram penting. Maksakeun mah bisa ece. Ngan abdi mah mikir 2 kali daripada dipake meuli perhiasan, mending dipake nyieun masjid, nyieun pasantren. Komo ayeuna santri beuki seueur. Mikir 2 kali Gusti salaki salajan apa wae. Geura cenah kali-kali malodak ceramah teh meuli gelang. Abdi kajen doraka ngalawan ka salaki teu hayang. Bisi mawat buru-buru. Kakarek 2 poe meuli gelang abdi geletuk modal. Salaki nu atuh meuli gelang anyar. Tuluy salaki kawin deui mas kawin gelang urang teu hayang. Teu hayang ece nyeri hate. Leuweung mun awewena teu wau. Kumaha salah nu dikawin ku salaki ece teh awewena teh bala ece nu dina grup WA. Nyeri hate. Bu, ibu, araya, ibu aya, bu aya. Aduh naon ece, mata ayeuna mah lahir dalam dunia mah ece, sing fokus urang kudu loba ibadah ece istiqomah jadi awewe sholih, ulah jadi awewe run. Panona alus, irung alus. Masih tuluy udah saha kitu nya. Cicing ngomong ka ditu mah di tempat di hareup di gigir. Sing arice ngan hanjakal kalakuan. Bener. Jadi kebawa edan tapi ku setan. Gunta ganti. Teu sirikna minggu eunah aku naon nu geulis loba. Betul nah aku naon nu bangor loba. Sok cekawakeun salat kana saha daripada dipengkep dina ti kudu bisa setruk. Sigana mah ngarasa asa aing bisa payu tungtungna itu soneng ulah kapal edan hirup masuk kulit kelir koneng aduh huntuna bodas tekong kareko piwir berem-berem aing nyora atuh ieu ini kalah pae gua ieu piwir berem-berem jawe paman coklat geus tareling keur ngaji Bu, Ibu, yuk supaya lemur ieu barokah, supaya desa ieu barokah. Semua jemaah warga urang teh mulia siap istiqomah dalam ibadah. Utamina ibadah naon teh sok? Hei Bapak, Abah, sok aya Abah hoream kana salat. Ya, ieu anu migreen we.
Man, sok aya hoream kana salat. Sok. Panghoreamna salat naon? Subuh. Subuh. Jeung salat jeung salat lo. Kita mah salat Tambah dari salat mah. Kita aja kunci lemah barokah, kunci lemah tak barokah mah. Salat awal waktu berjamaah. Oh, paku ayeuna ujungan lo di desa, aya para desana, keluargana. Begitu tur waktu lokor, yuk urang berjamaah heula. Oh, hebat desa leuwih berkah. Akang ulah eleh kun ada dering tina HP, balah. Apa teh geuning meuni gaul, ayeuna mah aki-aki nini teh baru gaul HP, nyarion grup ayeuna mah. Aya grup Roni, rombongan nini. Aya grup Rocky, rombongan Aki. Dibekel ka sawah eta si HP teh ku si Abah teh, dituna, disaung, digantungkeun dina baju rebingna, dina sakuna. Si Abah mah jongjong macul, keur tengah-tengah macul, HP disada menit tarik, kirining, pacul dimalangkeun, padinian diacak-acak, melaan HP disika buru parumanten, datang ka saung dibuka, panggilan tak terjawab, langsung ditelepon kembali, kajen pulsa belaan nganyuk heula. Nah, ari Abah keur macul, aya deui di masjid, hayya 'alas shalah. Kumaha pokna kagok saeutik deui. Akhirna masa tengah kieu masih keceluk macul di sawah, bari sawah nu batur, bari buburu, bari diatuh, dengan samuna diatuh geus 10 dunia sangsara akhirat cilaka sampai ke lohor pobog asar hampa magrib geus tibra isya ngapongkang sare subuh kaburangan dunia sangsara akhirat cilaka. Naudzubillah min kita tidak akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sok aya geuning nu pas adan teh ibu nelingan ka warga, eling umat eling. Oke, kita eling jam salat isya. Ayo ngumpulkeun koronong. Ngajak ke eling, pirang wayah dia ngajak sholat dohor. Kasubuh dari lakene, ini wayah dia ngajak sholat dohor. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi Muhammad. Aya namanya dalam dunia punya sarana untung teh inget, nu ngahilupkeun teh Gusti. Teh inget, nu rek ngamawakeun teh Gusti. Allah kita diberikan gagah, Allah memberi gagah, kita diberikan kekuatan, Allah memasihkan kekuatan. Maka tadi ibu semakin ayeuna umur bertambah, syahadat sing semakin kuat, marifat semakin akurat, tanamkan dengan kalimat la ilaha illallah. Sing kompak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingatlah ibu bapak semua, di dalam kubur pasti ditanya. Engke geus maot dikubur sorangan poek henteu. Poek. Oh, geuning apa lu? Berarti teh ririwa. Gusti geuning nu dagang teh demir. Ririwa. Teh apalan poek. Berarti geus lawan dikubur. Eta nu kehirup kadua kalina. Wilu jeung mumi ka ririwa. Jung ke akalit deui ka alam nya.
Kalau berhenti makan balik dari ke makan. Di dalam kubur pasti ditanya amal perbuatan waktu di dunia, amal soleh jadi pendampingnya. La ilaha kita banggakan apabila kita jauh dari Tuhan. Nu boga pangkat tong sombong ku pangkatna, nu beunghar ieu tong sombong ku belah beungharna. Da ieu mah seur jalmi nu boga imah gedong sombong, jalmi nu gaduh imah jantung adigung, jalmi nu gaduh imah luhur ku meluhur. Sementara itu adalah semua titipan ti Gusti Allah. Ieu geuning Bapa nu dipayun teh beda-beda. Aya nu bunga, aya nu susah. Ieu tapi paling susah lubang sisi kunaon jadi sedat susah ke kapeser kopeah aja. Aduh bener pergi perhatosan ke ibu kubu tak yuk wadah ibu kubu bukan susah waktu itu cina nanti kapalin aku RT tengah salah aku kepala desa gini kalau jajan di dia teh ayatnya laku susah. Yuk, untuk kapesan kopiah aja. Bapak tuh nyeri hati. Pasti cingkang. Untuk nyeri hati cuma beli gitu. Jangan nyebut ini kopiah, susah. Tapi lama boga kopiah oke. Tenang saja. Nu make kopiah tong kepedean, nu make kopiah tong nyeri hati. Bu, ibu, sabab kopiah bukan jadi jaminan orang bisa asup sur. Tak iya ge ibu nu ditariung. Ulah para rede, daya nama seueur ibu-ibu nu ditiung tapi teu alus ku akhlakna, ku make tiungna. Seueur jalma inang make kopiah tapi kopiah teu mata alus kana lampahna. Sok seueur ayeuna awewe ieu kana pangajian tiung dipake nu mahal hargana. Kadang-kadang kana ngaji hayo we pamer ku dunia teu sabaraha, boga geulang hayo digagaro api-api ararakeun. Sok aya kitu? Aya. Ini kana pangajian kana hayo cenah urang muslimatan urang bulanan urang berajawan. Kamu bakal kolong rada panjang di apa ikut? Aduh, batu teh kami tahu lucu. Soalnya begitu. Untuk itu, untuk pamer kudunya. Ini gajinya teh luak leuwih ningalian pakaian batur. Soalnya begitu. Awas kaca dunia mah kolong mah dibawa, geuleuh mah dicara, harta mah dicara. Punten ieu mah boga kali 2,5 gram teh papanggil jelema meni hayang sasalaman. Eta motor kena butuh meni diganengkeun kana potna awas para pamuda singgah jang harga diri kurang hargaan batur celi batur teh bisi katorekan ieu mah aja mun ganengkeun kana potna bari motor can lunas ka batur geura euceun norekan ka manehanana kalah nyindiran bari teu ngareunah dipakena motor teh kasetoran digas awak angsurang dibawa nempel di rem kiri di sok aya di dia beunghar sombong aya jawab aya di dia beunghar koret aya aya geus ka Mekah geus ka haji tapi koret we aya ieu nu ngajawab teh mah dongdolengan ka batur coba kita ngarep diri aya cenah saya teh koret ahli manehanana di peta kudu nanjak rajawan teu mere aya begitu awas tumpah teh bahe mere keja jalma nu koret teh kudu ditek mun arek mere sok diengke jalma nu koret teh kudu ditek ya Rasulullah samun ya Rabbi asya darajik al-fatayaji tarika ya uhailaju diwal karomi. Apa tidak ada gunanya kalau kita hidup dalam dunia itu ibadah kalau subhanahu wa ta'ala si emut diciptakan ku Gusti Allah dihirupkan ku Allah rek dimautkeun deui ku Allah geus asup ka jero kubur mah moal aya salat deui geus asup ka jero kubur mah moal aya ngaji deui geus asup ka jero kubur mah moal aya berjamaah deui tapi urang di jero kubur
lain tempat ibadah tapi tempat turun rahmati Allah nu maha murah. Eueuh nanaonan urang teh ku Allah teh diciptakeun teh tina naon asalna? Airina bu. Diciptakeun ku Allah teh tina naon? Elina teh naon? Air mani. Nah kitu air mani teh eta tina salipati tuangeun dituang ku urang. Berarti naon anu ditanam dina taneuh jadi hasil jadi dahareun ku dituang. Berarti intina mah urang teh diciptakeun teh tina naon? Tina taneuh. Tina naon? Tina tanah. Itu jadi ulah salah kayaknya bakal balik ka mana? Ieu mah atuh ka mana kene. Kapan diri wae ieu urun. Jadi balik ka diri kana taneuh. Ari mah jang naon Jadi kalau yang kaos jangkrik alamat tadi ieu mah ceu. Oh salih babari. Mangana akan nenek tipat cai dagang sengaja akan dagang. Sengaja akan dicalan ketika aya dur waktu senang tepan lohor asal maghrib eureun heula aya masjid berjamaah. Mumpung akak cager sing bae ka mana? Masjid. Gitu da boro-boro keur cager kudu ka masjid mesin keur geuring mah ya sing naik ini ka dokter keur geuring mah di ka masjid ka dokter. Aduh ieu ceu urang mana atuh asli teh? Arbolis. Urang arbolis teh teh ti leumeur ka ditu. Tebih kana naon ka dieu? Motor ku sabaraha tahun di jalan dieu? 4 tahun. 4 tahun. Putra tuh seberiji? 2. Nikah tuh sabaraha tahun? 6 tahun. 6 tahun. Masya Allah. Bu, ibu, sok contohan Pak. Yuk salaki nu kieu teh hate daripada musuh wae. Saya pergi yang berarti aya di rumah saya. Kan sini itu musuh mah hari dapur geus ya kan. Kok bisa disebut-sebut? Aya kan gawe naon atuh geus rumah tangga teh bukan pamajikan tanggung jawab pamajikan teh lain musuh wae kudu usaha. Da pamajikan teh kudu dipara. Kudu dinapaka. Ieu mah pamajikan aku buburu rungsu ka ditu ka dieu. Aya teh hargaan. Nabi Muhammad mah boro-boro sina ngagawekeun pamajikan miwara oge tarakan jeung Nabi mah. Ari kok sok dititahan ku salah kitu. Sok cicing isukan mah ulah daek. Nah ieu kapan dina kita peduli jeng, nu kudu gegerong, nu kudu masak, nu kudu ngepel, nu kudu ngistrika, boro-boro aya hargaan usaha eta teh pamajikan tapi kudu nu digawe teh salah. Istri mah hak dibahagia. Sok pacet istri mah hak disenang. Ulah disaki, ulah dihianat. Mikirkan. Tong musuh teh hidup kudu. Tong musuh mah pae lagi musuh ieu. Kiai mah pupus, nu musuh mah nyungseuh. Pokona nu gaplek mah modal. Awas, bisi mah kate jamu ya aya kene bapak-bapak nu sok garapleh teh modal. Da malines ka diri mah gaplek mah modal. Modal, baldeuna ngecek. Bu Haji mah apalan salaki osok. Bu, yo kampung teh atuh support kalau teh kita rumah tangga atuh kan. Akang teh boga pamajikan, akang pamajikan akang teh gagah halawatan akang. Pamajikan akang mah kuat matan akang. Sekalipun paku jadiku, tetep paku moal bisa ngelikeun ibuku. Bu, hidup awewe. Senangkeun kan? Geus isuk macam tong nyara rangunya. Eta mah kewajiban salaki. Ieu mah duit, ini dibelain bontot tapi kagak borong nu gawe teh saha? Awewe nu gegero, sing kompak ceu urang demo. Mumpung aya para tersangka. Kami ari satu musuh wae. Nu nyamu, nu ngepel, nu ngistrika, nu ngasuh budak. Budak ceulingna di aisna ku samping. Pirang budak ceuling di ais ku awewe. Manya ku inung dibelikeun kana puluh aja. Tingali pakulukan, ngurus keluarga, ngurus warga, ngurus masyarakat. Masya Allah, Nabi Muhammad mah kabojo ge manggil lagi ya Humairah, wahai bunga mawarku yang wajahnya putih kemerah-merahan. Pernah ibuku salah dipanggil ya Humairah. Atuh salah ki ge mejer heula nya kamu. Kumaha ya Humairah
Panggilan mani papi mami. Balik kemana papi? Macul mi. Mami mau kemana mani cantik mau malah tutut mi. Cing neng awas ya. Kamu masih sopannya. Iya mani abi mata tangga. Ini mau tidak mau teh nyokap. Kabapana bokap. Terus warna wakap. Ayo masuk di setiap panggilan teh. Jika nu ada kok gerak mami, papi, papa, mama, abi. Umi pantas hari Pak Ustad mah abi ya Umi supaya ilang mah bunda nggak berarti salah kita teh panda gitu buku abi masuk tadi dia beli kabinat kan Pak Ustad buku aduh mesti Umi romantis harmonis panggilan menigaya kan teh saldoan bu ibu urang mah baheula ge da kitu baheula pada enggal nikah ya ieu mah lah oh, ayeuna mah berubah sok bapak baheula ka bojong nyebut naon? Neng. Ayeuna naon? Ilung sia. Cenah tuh budak lain jajan teu boga tuh ka bapak sia. Cek bapak sia teh oh tuh ka ilung sia. Berarti eta mun minta jajan ke anak sia. Budak itu mah keur itu model. Ceuh. Mata ka budak mah ge ayeuna mah da ulah nyalakeun budak bawa teu sore teh ilung nakara itu jeung bapana. Dicontohan ilung sia bapak sia. Mata budak kata ayo ini nonton neng di bawah di betak wah anak tak ayo aku budak lagi ngajau pada siang masalah tadi kembali sallallahu Nabi Muhammad oh lah abdi kayak bangala padanya masalah kita manggil teh neng ayo nama hentu naik motor gaya nama kadang diajak kadang hentu ulama imam nikah gusti ieu semenan pertama komo yang hitut jadi plastikan ditahan di lupa teh teh hitut komo pasea melawan pertama teh ya di pasea ayeuna pasea minum sok geura bapak pamajikan hitut teh hayang ge dihajakeun loba hareupeun salaki teh perepet tah cenah kenal kok ditu hayang pasea era ku anak hitut gede-gede salakina di dapur tut terajo pamajikan terajo anakna bro naudzubillah hemin sekalipun ibu sudah tidak ada cinta ke bapak sok ningali akang ningali salaki ibu beki dia teh lain beki bobo urang teh beki keheul tuh saya di deui kumu teh kadang-kadang ada ketang kadang-kadang henteu beunceut teh ningali salaki teh karena kakurangan ieu teh salaki apa memedi salaki teh sareng teh bari calana jeung bau ti luhur ti hana huntu eueuhan suku aja beragan da beunceut teh kalah ka Gusti ieu teh salaki bakal makasih kayak mah juga angin nanggung tuh budak tinggal di geser ke bapakku menikulis neng dan neng keperawan ini hei neng yang jilbab abu gelis cantik siga ulat bulu dapat salam dari ayah ibu tamat kuliah jadi menantu geus kieu borosok boga anak opat kumaha cek salatina hei mama nu daster hidung pesik siga goreng tahu bojo akangmu anak tilu mun seri koneng tara nyikat huntu nah untuk disombongkan yuk syukuran ke Allah desa semakin tambah usia kurang semakin tua mudah-mudahan kurang semakin barokah insyaallah ajib ibuku ajib bapakku ngayakeun ieu riungan ngan abdi rada curiga ieu pangun teh meuli badang-badang teuing tilas naon? Yang golek. Abdi teh meureun ayeuna mah pangahirna Jepang murah. Curiga. Kalaman kamari sabulan ka tukang dipamanukan pangun siga kieu ari pas teh pacar teh penasaran kan kaja teh ieu teh pangun teh meuli badag-badag teuing meuli gagah cek teh meuli wadal datang aya mu balik edan. Aya naon atuh cek teh aduh cenah punten wajib bapak teh cenah hajat teh 3 poe 3 peuting maleban ka hiji mah wayang syukur sing teh eta pemain wayang aya 40 na leuwih ari malam kadua naon cenah aya artis Dewi Persik abdi penasaran sabaraha teh pamayar Dewi Persik 100 juta abdi ceurik buku hareupeun nu hajat teh era ieu nah langsung ngeunikeun nasib abdi jeung Dewi Persik meuli beda Gusti Dewi Persik meuli 100 juta asa naon abdi lamun kudu hajat dibere 100 juta da can pernah ka dieu teh abdi kupaku hayang 10 juta ditawar deui
atau lebih sodakotin. Satu, riungan anu mulia syukuran ka Allah lamun babetna aya sodako. Alhamdulillah tadi di payungan bapak oge aya kelar bari tadi bukaan. Sodako teh pamok oge jadi kelar mah. Saya dua apa lebih ma'ruf pangsena dina riungan syukuran aya pangaos. Alhamdulillah buku paku sareng sareng keluarga ngalampungan ka kajian asih di Calincing mana abdi jauh-jauh di Pangandaran tos engke malah ka dieu ka Teja Mulia pengonang deui ceramah teh tinu tebih ari monang tinu tebih mah karunya ka panitia asih ku ageng sodako saeutik era gede eueuh mata nu aya we mangpaatkeun ke setempat ngan bisi keukeuh kapaksa urang dieu hoyong menang deui mubalik tinu tebih geus ulah saha-saha deui abdi we ti Pangandaran supaya terputus silaturahmi. Tilu ibuku mulia iriungan syukuran ayeuna desa sawegtos aya islahin bainana saya silaturahmi barokah silaturahmi hiji bakal panjang umur urang Allah nu kadua ku Kangjeng Nabi bahkan insyaallah bakal diagungkeun milik rezeki itu hadisna insyaallah moal sulaya jamaah sadayana tujuan sami yakin ibuku sareng bapakku sadayana reng-rengan ayeuna di desa tujuanna melainkan ibtigha amrodatillah karena Allah upami tos karena Allah tujuan sadayana yakin fasaufa nutihi ajran adima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Yuk samakan kita waktu ayeuna tampilan kita silahkan boleh beda tapi mohon maaf akidah kita janganlah tetap sama janganlah ayeuna beda tetaplah sama dengan kalimat la ilaha Muhammadur Rasul. Yuk sadayana la ilaha illallah yang di topi hilap dari sahanana teh Asep. Asep. Asep pada kemana mang Asep pada dagang bolono. Mang Asep dengan usia masih muda mudah-mudahan usaha suksesnya tapi dengan satu syarat kesuksesan AA dalam usaha keberkahan AA dalam rumah tangga semua ingin berkah anak soleh dan solihah tetap satu kunci adalah sholat awal waktu berjamaah. Sholat awal waktu berjamaah. Saya berjamaah di mana? Di masjid. Sok akhirul kan nih singgai ke mana? Terima. Ke masjid. Sampai sholat berjamaah. Kerhiruk. Singgai sholat berjamaah ke masjid. Amin barok. Itu tak boro-boro kakak kehirup kudu ka masjid geuning anu maot oge amar akhirna sok dibawa ka makan di masjid sok cenah sholawat heula mupi sholawat sholatullah salamullah ala toha rasulullah sholatullah salamullah Habibi. Nah, eta sholawat teh dibacakeun tujuanna mau sholawat ka saha? Ka Kangjeng Nabi. Gusti Allah ge mau sholawat ka Kangjeng Nabi eta teh sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkeun di mana? Teu tahu di Mekah.
wafatna di Madinah, dimakamkeun ge di Madinah. Tah menjadi pertanyaan, engke Asep rek dimakamkeun di mana? Subhanallah. Sekali aja deh. Hiji, dua, tilu, opat, lima, enam, tujuh, dan 8. Berarti 80.000. Ya, dibayar 100.000. Dia nabi tentu kabaru datang menepakan cicing kan enak. Sholawatna awas. Kudu diajarkan sholawatnya ani barokah. Bari ngajing-jing nu kieu teh bari dagang teh sunatullah, salamullah, damat aya lamun taya Kangjeng Nabi. Allah mau nyiptakeun lamun teh nyiptakeun Kangjeng Nabi. Jadi sing emut sholawat ka Kangjeng Nabi, ya Nabi salam alaika. Bari dagang teh bakal barokah. Sia rukun Islam ya sabaraha? 5. Pinter hiji. Ini sana 2 tilu zakat 4 puasa 5 naik haji. Kemana naik haji? Sekolah ditambah dari 100.000. Oke, iya cicing tak ya mau belikan karena gunting kukunya. Bukannya hari dulu. Kita tak mau ngurusin berseka. Mereka yang beli aku ke Makassar, yang bersih kukuna. Lain kuna naon ngeretan kuku teh sunat, dicontohan ku Nabi Ibrahim, disampurnakeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji ngeretan kuku sing rapi, 2 ngarapikeun kumis, tak kumis teh sing rapi kitu nya. Ulah diatur nama juga sasak leho, ulah. Engke bisi gagang cehol, cenona eueuh, ulah nyarekan tukang cehol bisi nyarangsang kukurna dina kumis gitu. 3 sunat meresihan bulu kewe tong rogo. Eta teh pasunatan gagabah. 4 sunat meresihan bulu sayang kodeng. Mun di lalaki dikerok, mun di awewe dibenying didudukan. Hayang tere dituruk atulah. 5 sunat dihitan. Saya geus dihitan aja. Geus nyeri teu. boleh Ari budak geus beriji. Bojo anak mah leuwih nyeri dina waktu ngalahirkeun budak. Dihitan mah terus disabaraha, tapi bojo keur waktu melahirkan 2 anak taruhan antara hidup dan mati. Maka sing leuwih nyaah ka pamajikan teh nya, sing leuwih bageut sok apapun nu ku ayeuna keur dijual, niatan sedang ibadah napakah ka anak pamajikan. Geus boga anak mah anak nu diheulakeun, matak bapa ayeuna usaha papanasan ka ditu ka dieu ngabela anak pamajikan, tara nyebut ngabela pamajikan anak. Euceul ayeuna salaki balik ti panyabaan sorok ka keluarga, nu panggeulana ditanyakeun ku salaki anak atau pamajikan? Anak. Nu panggeulana dipangku ku salaki anak atau pamajikan? Anak. Masuk salaki aja mamangku aja heula. Tuh, jadi boro-boro boboh atuh salaki ecek ayeuna mah nyaah ge geus kurang gede mah nyaah teh saha? Anak. Bukti Asep budak ngorosot calanana ku Asep dibenerkeun. Balik dagang teh budak ngorosot calana langsung dibenerkeun da gede ka nyaah anak mah. Tapi ka pamajikanna geus kurang ka nyaah, nampol pamajikan calana geus benerkeun kana diporosotkeun. Kade geus kurang ka nyaah. Yakin boboh mah geus daya. Boboh kayaknya teu ka pamajikan masih lah bohong. Boboh moal ada boboh mah tara lila, boboh mah cinta mah tara abadi, sama boboh jeung cinta mah sokuna kuse lain setan. Aku boboh di dahar setan. Semua Nabi Muhammad. Semua Nabi Muhammad. Kasih barokahnya teh salat berjamaah. Moal mata kurangan barokah insyaallah. Yuk ibu bapak keur macul aya waktu salat ibu ulah ayeuna teu eureun digawe, tetap urang istiqomah dalam ibadah. Kalimah thayyibah modal la ilaha illallah. Sakitu kapihatur kirang langkung haturkeun kasadayana cipo jeung jalan cikeuri balik upat di awanan, pepeujeuh pamimaluh ulah upat ka awanan. Hapunten Bapak, mudah-mudahan Bapak ingin simak asal kopiahnya. Aya di tas hati buku. Salaya di payunan, aku
Hapunten utami abdi teu maksud bade nganapi ka para kiai, teu maksud bade ngaistisna ka para ulama, abdi estu ngadeg di dieu, salih di dieu, sajamohonan panggulungna bapakku sareng ibuku, oge warga desa Teja Mulia. Mudah-mudahan semakin barokah ieu desa, semakin subur, semakin makmur menjadi desa baldatun thayyibatun warokun ghafur. Sadayana jamaah di mana urang tos maut sing diselametkeun tina siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Buah kaliki mesera di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maos Al-Qur'an sareng maos sholawatan. Aminan. Amin. Kirang kompak aminan. Amin. Buah kaliki mesera di parapatan mun pakuwu ngaku cinta ka abdi sing naik ngaberokatan. Hapunten pakuwu, hapunten ibu kuwu, maki eta manungtos janten kebiasaan. Tomat paku teu seemutan, eta mah eta-etang silih elingan. Salamu atos biasa upami ceramah di daerah Maja supaya bawang di kardusan. Iman atos, enak atos buku. Punten buku min seemutan, sok we kang atos nurutan. Nah aja teh ngobrol kitu aya persiapan. Bisa ya bawang acan di karungan. Sabab jalmi masukkeun aku ka pohoan, mata kudu saling emutan. Kenelah kata ibuku sareng paku jalmi eling ieu nya punya. Eling teu paku. Alhamdulillah buku regreg saur jamaah, saur warga sadayana paku teh eling. Ngan teh heula abdi manantukeun eling teu paku, kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti paku teh eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede. Sing sopan ka kubu sing disebut teu eling. Awas kata kubu, lu nyebut teu eling ka kubu tong dibere BLT deui. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.